nginum makan hese keanehanana ketika ndek nginum eta batu-batu kalaluar cai teh diberitakeun ya ka urang leg-leg ku sia TV berita kos kitu aya teh eueuh ayo ku sia leg-legan teh TV HP nu aya cangcut malulu pugu di HP mah oh berita itu keadaan Palestina emang kumaha gitu Masya Allah. Oh, ketika aya nu ngahalangan eta teh mobil tank baja, jadi jarak teu bisa keluar. Ketika tankna berubah, keluarnya dianggap geus pararae. Lantaran sabulaneun sedengkeun ieu geus 40 poe, begitu kalaluar kaget. Asli apa ririwa? Nah, begitu ditanya asli, kok bisa kuat seperti eta lah. Jadi di jero guha teh aya nu merean korma, aya nu merean cai. Keanehan Palestina emang kumaha montok buki dahsyat bae ngalawan ka Israel teh. Lantaran naon? Orenganan teu kudu aya nu mere, teu kudu usaha ketika Allah kitu deuk mere melalui batu, melalui orang asing dan lain sebagainya. Per detik ieu masih kos kitu. Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Safinatani yatawa tabrakan opo para huroro fakada bataini maka iku kaya dabahroro wal malahani lan utawi nahodaroro karo kibaini iku kaya wong kang nunggang karone in kana talahuma lamunana ya karone safinatani iku tetep kadue malahani in kana bihi mamalun ajnamiyun maka lamunana iku tetep ing dalam safinatani apa harta kang bangsa lian lazimakulan maka wajib ing saban-saban kang suwijing nisfu dhamanihi apa saparo katempuhanane kulan in kana dalan lamunana ya safinatani li ajnabi ini ku tetep kadoe kang bangsa lian lazimakulan maka wajib ing saban-saban kang suwijing nisfu qimatihi ma apa saparo regane safinatani walau asobat lan lamun barak sapinatun opo barahu ala gor kini ngatase kaker jazatorohu mecaiha wakawan apa ngalungkeun banda-bandane sapina barang-barangnya sapina wajib bulan wajib yatorhu li rojain rajat rokib kena ngarep-ngarep ing kasalamatan rokib ayun toroha maka lamun ngalungakeun ya wong malagairihing hardalian wong bila idnin kalawan ora idin domina maka ketempuhan ya si wong wa ila nakul bila idnin fala domina fala maka ora ketempuhan ya wong. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang bersyukur ka Gusti Allah sabada urang libur sabulan leuwih hampir 2 bulan maka urang dina minggu ieu sakumaha rencana urang nu geus biasa minggu katilu setiap ba'da lebaran ngamimitian ngaji deui. Lembaran pertama urang mulayan deui ke ditutup deui bulan Rewah. Tak ngajina asal awal jeung akhir bae. Geus we cukup sakitu ke tengahna bolong ge masalah. Asal milu awal
malaikat nyatet milu jeung terakhir beres rupa-rupa jelema aya nu rindu jasa kebelamat cenah ieu Kang Ngaji kebelamat Kang Ngaji rindu jasanya da aya ngaji sebab geus teu boga pagawean naon nya tani eueuh lahan ka pabrik geus teu ditarima kolot teuing dagang geus eueuh modal teu jeung tanaga lah sakena maningan ngaji rata-rata nu geus teu boga pagawean nanyakeun ngaji bagus teh geus sakitu ge geus hebat sakitu ge aya nu ngomong pan haju ngaji deui bae macam-macam asara kakara kamari cenah urang geus ngaji deui rupa-rupa nah ieu mah nu kumaha ge geus sabodo masing-masing nu penting urang ngamimitian ngemplongkeun hate sabada urang puasa kemudian tarawih macem-macem di jero bulan puasa dongeng aya nu tamat Quran 10 kali sabulan aya nu 7 aya nu 5 aya nu 3 geus hebat kabeh aya nu alhamdulillah cenah kula makan sakali bagus aya nu ngan dibulak-balik bae da Quran teh dibacaan teh tamat teh malah neundeun ge kuari di mana boa aya deres ge masih neuleuh Quran keneh ngabulak-balik Quran teu pati nonton TV tapi beritanya nyaho bae berarti nonton teh kitu mah kabeneran dina poe Minggu ieu urang bertepatan jeung hari kemerdekaan non gitu ngaranna demokrasi 45 Agustus. Jadi poe ieu urang rayakeun sesuai jeung kacinta urang, karesep urang jeung kitu kaburuna urang. Aya nu di istana poe ieu teh, aya nu di lapangan bae, aya nu di kecamatan, aya nu di desa sarua mengenang kemerdekaan Republik Indonesia. Hasil berjuang para pejuang baheula anu dibunuh nu ditembak karena murtil memperjuangkeun bangsa jeung nagara. Gitulah pejuang-pejuang nu gugur di medan laga luar biasa nyana demi anak incuna supaya merdeka. Dikenang ku urang diproklamirkeun pada tahun 17 Agustus 45 sangsaka merah putih naik ka luhur ku ari ge sarua urang mah ngarayakeunana melalui doa. Urang ngadoa mudah-mudahan kolot urang sesepuh urang nu memperjuangkeun bangsa jeung nagara nu gugur harita dihampura sakabeh. Itu kene urang ngadoa mudah-mudahan negara urang anu geus merdeka nuku urang geus dieusian kemerdekaanna salila setengah abad leuwih. Mudah-mudahan saralamet kabehan nu ngeusina jalalujur nu ngeusina araradil nu ngeusina bener-bener jang kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat nu ngabutuhkeun soal naon bae di jero negara Indonesia ngabutuhkeun pengurus. Mudah-mudahan ngurusanana bener-bener lillahi ta'ala, teu kudu make embel-embel duit, teu kudu make embel-embel sogok, teu kudu make embel-embel pamere, bener-bener niatna lillahi. Ngan tah ngomong ngeunaheun. Ya kan coba buktina. Nu lillahi ta'ala ngurusan rakyat mana coba beungeut na jeung irungna hayang neuleuh. Aya ngan gula can manggih. Tapi nu jelas mah aya bae.
mudah-mudahan nu jujur supaya tambah jujur, nu adil supaya tambah adil, nu encan jujur jeung can adil supaya jujur jeung adil, sehingga urang anu nyicingan nagara ngarasa tentrem, ngarasa tenang, ngarasa senang. Bejana bensin ge geus eueuh ku hari. Tuh kan mulai kan, alhamdulillahirabbil asal ganti bae kepala negara beres bae baju beda bae eta kekarak hiji. Kedua menjadi perubahan nilai duit, nilai uang. Merketilu sistem perekonomian. Tapi per detik ieu urang can boga calon presiden. Muasi kereh di urusan jang mimpin urang pangodokan, urang ketos ya, urang lembur can aya nu muncul. Wallahu alam kadituna kumaha. Mantak urang tetep ngadoa bae. Embusan-embusan geus aya, embusan-embusan. Malah kade bejakeun. Kalau kade bejakeun lantaran aya kekhawatiran. Lain lalagaan ieu mah meureun sepanjang Indonesia mencalon-calonkeun presiden kakarak ieu nu alot. Kakarak ayeuna ka tembong kabeneran jeung kabohonganana, kanyahoan ku urang kanakalanana. Jeung kitu kajawan segala rupana. Nah ieu sagedeung deui bakal urang boga presiden anyar. Saha cenah kieu dirahasiakeun keneh. Tenang we lananan. Urang mah pokona mah nu tatadina dagang atuh dagang deui. Nu tatadina tani atuh tani deui. Tatadina maling atuh maling deui. Biasa bae babalik ka pagawean urang masing-masing deuk saha bae nu jadi presiden. Enteng na ngomong mah kitu, tapi ku urang bakal karasa sebab di negara mah kumaha presidenna, kumaha nu nyekel negara sebab eta nu nyekel kendali supirna. Zaman Soeharto kitulah karasa ku urang. Begitu ganti zaman Gus Dur karasa cep bae tararis. Zaman Megawati panas deui. Ieu nyaho tiis jauh panas kahareup. Wallahu a'lam. Tah ieu urang menghadapi berbagai-bagai di negara urang. Dedengean anu pohara urang mah di urang nya puasa taraweh dahar tambah biasa 2 kali lantaran puasa jadi 4 kali persiapan jang isukna nya buka nya tas taraweh haju penting setik dahar deui saur deui dahar deui 4 kali mentak memeh puasa ditimbang awak aya 60 kilo barang mantas puasa 95 kilo. Sama majena diakur jeung Mike Tyson ge diadukeun. Lintuh. Jadi kuduna mah hasil puasa teh nguruan tatadina 60 jadi 40 eta puasa bener. Tatadina 70 minimal jadi 60 ta eta puasa beneran. Tapi aya di Pasir Gadung. Di Pasir Gadung aya keur memeh puasa 75 barang tas puasa kuari 35 ngan di rumah sakit. Kuari diimpus kene. Geus urang mah bersyukur mudah-mudahan puasa urang ditarima, taraweh urang ditarima, seluruh peribadahan urang ka sedekah-sedekahna ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bu dedeh di negara batur mah geus Mesir, geus Mesyiria, tambah di Palestina. Beri berita-berita anu datang ka urang mah ditayangkeunana hanya sepihak lantaran nu boga sumber beritana Yahudi
berita-berita anu arah asli datang ka urang berita Mesir teu asli, berita Syria teu asli, berita Palestina teu asli. Hese aya nangan berita nu asli. Kumaha nu sabenerna kajadian di Palestina asli urang teu nyaho. Lantaran sumber beritana urang teu sepihak. Ti Yahudi nu boga kitu satelitna gara-gara di urang dijual satelitna mantak teu nyaho berita nu asli. Berita Mesir kos kitu teu puguh kumaha juntrunganana, Syria teu nyaho juntrunganana kitu keneh, Palestina teu nyaho juntrunganana. Lantaran di Indonesia eueuh nu ditunggu berita keaslianana. Di dieulah karasa eueuhna Gus Dur. Baheula masalah kejadian bae. Kurang di Arab-Arab iraha ya Gus Dur muncul. Asalnya ngomong bae cair. Nyaho aslina. Eueuh nyana urang bener-bener kehilangan saha nu ditunggu berita keaslianana kuari. Saha nu ditungguan kuari berita asli na urang nungguan NU milai NU na nungguan Muhammadiyah takabur nungguan ti parpol kos karitu boro-boro nyana nyaritakeun keaslian berita luar negeri ngatur posisinya nage aing di mana riweuh. Disahayu kuari ilmuwan mana nu kurang didengekeun ceritana nu asli nu urang percaya. Di organisasi mana, ti ilmuwan mana urang ngadengekeun di Indonesia mantak atuh geus bae pa bisa-bisa berita teh kuari panyaho-nyaho panteu nyaho. Jadi ti urang jeung urang we ngobrol teh media geus disundatan berita teh 20% dia buah ayah buah benerna 80% kabur lipisi atuh kitu keneh jelema nu ngarobrolna teu bisa dipercaya. Haji urang ieu kasaha coba bersandar jang berita hese. Ieu berita teh kumaha nu sapuguna geus kuari mah neuleuh di televisi bae kabeh kejadian Mesir, kejadian Syria, kejadian Palestina. Sedengkeun eta berita teh ya nu bogana Yahudi. Eta geus urang mah dibobodo. Nu kajahoan ku urang mah atuh kematian Palestina diberondong, dibom sekian ratus, sekian ribu. Berita Yahudina nu paeh sabaraha teu nyaho urang. Apa nu paeh hiji-hiji acan mah nya perang nu paeh. Perang mah kajian nguku bage meureun 10 hiji mah aya bae, tapi berita sugan Yahudi ngagoler kabeh berita lah Palestina bae nu malalodar nu pararae. Yahudi nu paeh hiji-hiji acan. Perang Irak nu pararae teh urang Irak bae, ai multi mana nu paeh. Hiji-hiji acan. Masa perang nu paeh di urang ge gelut memperjuangkeun limbah nu paeh aya. Eta sakitu limbah eta. Teu kawa iya badana bagi sabilillah. Di Palestina asal paeh seuri. Anakna paeh di medan laga, bapana ngadoa masyaallah mudah-mudahan kula nyusul. Coba eta. Nu berita ka urang mana coba? Nu careurikna bae nu ditayangkeun teh. Padahal di Palestina mah begitu paeh nyana seuri. Lebih duluan mereka dia langsung ke sorga. Aing macan puguh coba eta. Nyana geus boga tekad paeh sorga. Masya Allah karim. Eta teh sieun datang ka kuari. Diberitakeun orok-orok pararaeh geus moal aya deui bakal neruskeun Palestina di mana horeng. Pemuda jeung pemudi beak dibom ka dituna geus moal aya nu ngalanjutkeun deui. Bohong. Kabohongan aku mah nu biasa natilok anakan ngadadak anakan. Nu biasa reuneuh hiji eta mah aya aturan 4 sakali ngalahir ka kawasan Allah Subhanahu wa taala kumaha eta. Jih, kuari mah 2, 4 anakan teh ngajuru. Bahkan leuwih dahsyat deui di urang can kawin ge anakan.
leuwih dasar di urang mah kharikul adat tah mah budak ngan nu di ditu mah sorga nu di dieu mah jahanam tah mah tuh eta kamonesan Indonesia leuwih tibatan di Palestina onam anakan aya bapaan di urang mah eueuh geus model da pokona Indonesia mah mantak Amerika resepkeun model amat cek ini tuh na'udzubillah min zalik wa min zalik kuari berita ISIS luar biasa datang ke Muringkak bulu orang nah ieu mah sakadar bae ISIS eta adalah prajurit Osama bin Laden nu baheula memperjuangkeun Irak katangkep ku Amerika bawalah ke Amerika lantaran hebatnya sajelema ditembak teu daek pae digodot teu pae adu kekuatan diadukeun jeung Amerika 40 Amerika ngagoler kabeh hebat ya budak bawa ke Amerika cuci otakna terus setrum dicuci dieusi lah lantaran kehebatan ilmuwan Amerika digodok dicuci dalam jangka sabaraha tahun berubahlah manehanana berarti kuari dieusi bahwa di otakna teh kudu aya khalifah berarti kudu beat nah sahabat nu teu beat kanyana tembak bunuh lantaran geus pol jasa kos kituna dikencarkeun nyieun lah organisasi Amerika teh ngaranna ISIS eta teh bahasa Inggris di urang mah lain ISIS ice ege jadi hampir sarua tah nulis ISIS tah dikaluarkeun bareat jelema nu barodo mulailah datang ke mujahidin kita beat lantaran ieu teh endek yeun khalifah nyana loba ye endek yeun khalifah HTI endek yeun khalifah wallahu alam akur jeung teu nu jelas mah seperti gitulah tah maka mujahidin dititah beat teu daek nu teu daek dibunuh harita kana jeger tembak masyaallah Lumpatna ke Syria datang ke kiai titah beat lantaran ieu teh memperjuangkeun agama nuzarah tembak lantaran ieu ngagungkeun nu geus paeh musyrik ka Allah bae ujung-ujungna engke nu toab ge dibunuh bahkan Baitullahna dirusak lantaran tita ibadat teh ka Allah ieu jelema geus mempertuhankeun Baitullah tembak geus sabaraha puluh kiai nu ditembak Yaman ditembak, Syria kiai ditembak, di Irak ditembak. Hebatna Amerika teh kos kitu teh yeun ISIS. Atuh sababaraha mujahidin geus katembak, mungkin ratusan. Resahlah di Timur Tengah. Cuman cek ahli politik, kok dimunculkeunna ketika Israel terdesak sih? Urang mah teh nyahokan berita teh ngan saukur Palestina bae. Anu terdesak iya hakikatna asli nama Israel teh eleh terdesaklah Israel dipunculkeunlah ISIS kan model kos gitulah beruntun batur mah urang mah nata urusan perekonomian perpolitikan mun ieu mun ieu kieu ieu main catur bae lamun ayeuna Jokowi nu menang menteri agama saha menteri perekonomian saha menteri geus ditata rancanganna lamun ayeuna Prabowo nu jadi saha nu jadi menteri saha nu jadi etalah ketika akur teu akur bakal ieu ganti eta kos kitu batur mah strategi perang nah lamun Palestina terdesak moal dimunculkeun ISIS ketika Palestina ngadesak Israel dimunculkeunlah ISIS dunia resah geus lain ka Palestina deui lantaran mujahid teh ditembakan Yaman geus aya 20 kiai. Di Syria geus aya 30 leuwih kiai. Di Jepang geus aya 18 mungkin 20 kiai. Nah, datanglah berita ka urang di Indonesia geus aya 2 titik ISIS. Nu bakal ditembakanana ieulah kiai nu sok pidato. Mulai hiji Pudoli.
Cek budoleh ngomal cenah mal berit mal ceramah dia sabudaya teh ceramah dek teh target teh pokona tahu ieu geus resek we ieu tah resah kiai resah mulai Abu Bakar Ba'asyir kok narima aya naon sih aneh karena kedatangan ISIS sedangkan kos kitu patut ISIS teh ditinjau dari segi membuat khalifahna urang satuju lantaran jangan gempur kafir tapi lamun ditinjau bahwa ieu ISIS teh lain kafir anu dibunuhna endahan mujahid kiai ustad dibrondong masyarakat teu tedek beat paehan mungkin geus ngarebu meureun resah kan urang ku ari tapi Allah Maha Kawasa anehna asal manggih kafir ditembak di kujana aya tentara Amerika pan babargan jeung nyana ISIS mah malika nyana ieu ditembakan geus sabaraha ratus di sarua bae Yahudi ditembak deui karena sedegeun jana kan gak hiji jeung Yahudi Malik Yahudi ditembakkan cak Amerika pan kiamat ya wah berapa ya urusan dia geus sarua Islam ditembakkan, kafir ditembakkan, sedangkan nyana lamun ditembak teu teurak. Dipencit ke teu teurak dipencit. Ieu kuari kesulitan. Maka larinya na ke Irak, digempurlah Irak ISISna ku Amerika. Di mana bae kuari aya ISIS digempur ku Amerika, buatan Amerika, kuari nu ngagempur Amerika. Sia mah. Cek Amerika teh nyieun-nyieun bae. Kita ke Amerika diembung sedangkan senjata nu geus dikiriman ku Amerika loba jasa di awal ge kan geus kanyahoan ku ahli strategi mah tembak kiai deuleu kitu peluruna begitu dipeluru dia deuleu oh buatan Amerika berarti buatan Amerika geus kanyahoan ti awal ge ngan di kitu dirahasiakeun ku ari mah geus lain rahasia deui sebab tentara Amerika na paraeh bingung cek Amerika kunaon jadi malik ieu bedana cenah ieu ka Amerika siap ngendek nembakan urang Amerika ulah cakeun ulah ka Amerika aing pararae aku ari keur digempuran ISIS kan Islam keneh nu anu hancur mah di Irak geus hancur deui berarti di mana aya ISIS digempur ku Amerika nu hancurna Islam deui nah ku ari keur meujana kos kararieu lah kaayaanana ieu ISIS pohar jasa cuman geus loba nu beunang katembak lah anak buah nama tinggal ieu nu aslina nu hese jasa di mana nyana aya ditembak di mana aya nyana dibom sedangkeun nyana babarenganna jeung Islam nah kuari keur eueuh di tangan di Syria eueuh di Palestina eueuh di Mesir eueuh keur kabeh ge di Baghdad ditembak dibom eueuh ternyata aya di Cikupa antak sehingga ada itu Cikupa sih ada di Citra sehingga ada besi aya bom nyasar ka dieu geus ulah sok kuling ka Citra loba tukang jagong di dieu sing ade keur carita karamean dunia seperti eta ieu secara global mah seperti kos kitu Palestina teh terus-terusan kuari dek ngahajar Israel lamun carita hawa nafsu mah geus tanggung ngan lain cerita hawa nafsu cerita memperjuangkeun kuari geus kadesek Israel teh aya nu paehna ribuan sarua bae sadegeun nya mah pan saeutik jadi kuari aya sisa-sisa ada saeutik aju salah letres deui salah letres tentara Yahudi teh dikiriman ku Amerika 20.000 ti Amerika datang ka ditu embung perang tentara Amerika salah letres deui sarua Maha Kawasa Allah saya orang menyeritakan Maha Kawasa Allah dikirim ti Amerika ke Israel datang dari itu embung perang ya kok mah coba ayo cak panglima Amerika terus dia dikirim ke itu tidak perang kurang embung panglima bae cenah turun ka dieu kuari rembungan perang nu mantak embung kunaon lantaran kadang-kadang aya prajurit datang secara gaib langsung nembakan kente ditembak kabeh saparo aya ngobrol jeung nya disingcieuna
Deuk kumaha teh stresna. Perang sia hayo sia. Neraka dihareupeun sia. Nyana kan bingung stres lah nu aya. Satu, kedua boga senjata anu 2 kilometer leuwih bisa nembus. Ieu Palestina aneh. 2 kilo. Geus tenang-tenang we kieu tentara Yahudi teh dihajar ti jauh. Cep, golepak. Coba. Cek nu sejen ti pa dieu jauh amat. Ternyata diberitakan bahwa sejarak 2 kilometer lah ieu penembakna. Ji. Enjana keur kikian-kikian goler deui. Cek babaturan atuh ingkung mah hayu. Stres lumpat deui. Ji teh batak salah stres kabeh. Mantap, masya Allah. Di ditu mah stres ge perang, di urang mah stres teh ditinggalkeun ku pemajikan. Stres sarua bae. Waalaikumsalam. Dari mana Mas? Baru cenah kula ti anu. Kunaon ieu ka dieu? Manta cai kiai. Kunaon? Pamajikan kula milu mudik, cenah teu bebeja deui. Wah stres ku hari. Pamajikanana milu mudik jeung batur tanpa bebeja ka salakina. Bodoh teh lalaki kos kitu. Pamajikan milu mudik jeung nu sejen kawin 3 sakaligus. Yo, peleran teh mah budak. Lo ayo jajarkeun. Pamajikan datang teh simana sia? Milu mudik jeung sa nya tah aing 3 geus kawin deui tah. Geus. Stres kan pamajikanana. 2 stres, salaki dan suami stres duanana. Macem-macem sebab stres. Nah iya sepanjang Ramadan kemudian Syawal urang mah ngeunah dahar ngeunah nginum ngeunah sare mudik ka Jawa Tengah Jawa Timur nu kaseberang balik deui ka dieu di batur mah keur mempertahankan sejengkal tanah supaya ulah benang ku Yahudi para raeh anak incuna jol bae kamari tanpa diundang orang Palestina datang ka dieu pan model eta aja bangona tenang nyaritakeun perang ya perang mah biasa bae cenah syuhada yang telah gugur sudah duluan ke surga caknya yang di Indonesia mah yang menonton belum tentu ke surga je beneran sih yang ngomong ya tenang dek daun teh jadi orang Palestina ka dieu dititah ku guruna teu sambaragat jada boga guruna di Mesir boga guruna di Afrika boga guruna di Palestina di ditu nu guru kahiji Palestina kedua Mesir tilu Afrika kaopat aya di Indonesia kemudian masih kene aya di Yaman mantap engke nya bakal ka Yaman ka guruna deui nah ieu datang ka dieu titah nempo nyana ku guruna sarua diantarkan embung jangan maka datang ke dia sorangan balik sorangan wallahu alam Palestina apakah dekat pengodokan ya orang itu tahu misteri ya tamu wallahu alam atuh buahnya buah henteu ya teu nyaho urang mana di mana cicingna di mana dumukna guruna ditanya saha teu ngamejakeun rahasia cek jana tuh engke bakal datang deui ka dieu cek jana kumaha diperintah ku guru urang teka Palestina tapi orang Palestina nu ka dieu aya naon di Palestina teh aya Libanon terkenal lah Lubnan gunung Lubnan eta teu terlalu luhur didinya lah perkumpulan para aulia Allah sadunia setiap ayana naon kumpul nunggu perintah ti Gusti Allah numpetak perang Palestina ku ari mun ku urang dijabarkeun loba keanehan-keanehan geus puguh bom-bom anu ditikrek-tikrekeun ku nu gaib berupa kuda lain hiji lain 2 bom kapal gitu keneh nu diluncurkeun tanpa awak ditepak wae kitu ngaguling ragag bingungeun Yahudi aya deui ketika perang aya nu merean bae korma jelema ti mana meureun datang aneh ketika perang kan lapar jol bae jelema lain make pakaian tentara make pakaian biasa mawa salipi pan salipi mah apa no teh urang saketi meureun teh mawa salipi ya enggak babagi korma deuk model atuh pada teh di Libanon mah di Palestina mah aneh
dibabagi kunyana eta prajurit jeung tentara bingung jelema ti mana eta mawa korma muncul teu make pakaian tentara sedangkeun teu bisa asup orang asing maka dinya makanan ge sulit tapi nyana bisa ngababagi ke geus beres dibabagi caina sering saeutik di inuman kunyana ke eueuh deui deuk kumaha coba ieu mawa bener-bener bawa salipi ya mah Cameron gitu tah ya Allah ya Rabbi masalah kajen kuku mage mun lain urang saketi kajen kuku mage urang kadu merak eta atau kadu hejo aneh kan anu di jero nu katutupan di terowongan eta teh kapan di barere kormana sapoe teh hiji jadi sabelah isuk-isuk sabelah deui jang sore di dalam bulan puasa jang buka setengah jang sahur setengah eta teh korma hiji geus dipersiapkeun sedengkeun cai makan eueuh cai mah teu dibere teu nginum makan hese kaanehanana ketika hendeuk nginum eta batu-batu kalaluar cai teu diberitakeun ya ka urang leg-leg ku sia TV berita kos kitu aya teu eueuh ayo ku sia leg-legan teh TV HP nu aya cangcut malulu pugu di HP mah. Oh, berita-berita itu keanehan Palestina emang kumaha gitu. Masya Allah. Oh, ketika aya nu ngahalangan eta teh mobil tank baja, jadi jalan teu bisa keluar. Ketika tankna berubah, keluarnya na dianggap geus pararae. Lantaran sabulaneun sedengkeun ieu geus 40 poe, begitu kalaluar kaget. Asli apa ririwa? Nah, begitu ditanya asli, kok bisa kuat seperti eta lah. Jadi di jero guha teh aya nu merean korma, aya nu merean cai. Keanehan Palestina emang kumaha montok buki dahsyat bae ngalawan ka Israel teh. Lantaran naon? Orenganan teu kudu aya nu mere, teu kudu usaha ketika Allah kitu deuk mere melalui batu, melalui orang asing dan lain sebagainya. Per detik ieu masih kos kitu. Cara ricing ke lapar jol bae jelema lain orang Palestina orang luar mantak cenah beungeut nama orang Indonesia beneran aing masih seru sih beungeut orang Indonesia rupana orang Indonesia pakaian orang Indonesia merean nu mantak di Palestina di ditu terkenal orang Indonesia. Orang Indonesia terkenal. Nah, orang Indonesia na orang mana? Teu nyaho ieu urang mana? Ieu urang Indonesia nu ngababagi korma. Nyana geus jauh nu bantah kai urang Palestina ka dieu ge. Berarti kan teu sembarangan. Di ditu aya nu ngababagi korma, beungeutna ieu kos urang Indonesia. Nyana ngobrol beureun di ditu. Oh. Minen ente, di mana ente? Ternyata nyana teu bisa bahasa Arab. Saya mah ngaing meti kulon. Oh, kulon ya berarti. Asana ieu mah. Baduy ngaing-ngaing kieu mah meureun. Eueuh beritana seperti kieu eueuh beritana. Pernah aya nu merean roti segala rupa, sebelah sewang. Montak istimewa perang Palestina ku ari paling dahsyat. Terus serangan-seranganna luar biasa. Berita ke orang hanya separuh berita. Ternyata di itu aya orang Indonesia loba. Di Palestina orang Indonesia loba. Keur mejeunna deuk nembak kieu toh. Cek. Mencar gua aing nu nembakna. Bisa orang mana? Allah ngomong cenah. Atuh teu ngartieun bade itu Arab ieu Sunda. Iya tuh diantep gitu ayo guys. Tembak dek kena. Tembak dek kena. Beres bikin deui lep eueuh. Ieu kamodelan kepala perang Palestina teh seperti kieu. Nu matak Amerika kewalahan layeuna, senjata beak, tentara Israel ge beak dikirim ka ditu teh dek perang. Mentalnya na gencetan senjata. Nu minta gencetan senjata kan Israel. Lain Palestina tertanda terdesak berarti. Orang Palestina mah dek menang dek eleh perang terus bae kan. Pokokna aing mah perang menang eleh perang terus.
Hari Israel targetnya kan menang, orang Palestina lain, eleh menang perang terus. Mana hese sama kos gitu? Hese tuh sama kos gitu batu. Aing mah urusan perang menang atau eleh, penting perang terus. Masya Allah dinasehatan ku Mesir, ku Syria dan lain sebagainya. Tak bisa. Dek milu perang hayu, ente nonton. Lain lalaga. Urang mah kuari berita teh anu di dileuna nu parotongna, nu katembakna, teu nyaho di medan lagana kos kumaha sebab eta mah nu teu perang pan. Anu ditayangkeun mah nu teu perang atuh tah mah masyarakat leutik. Ye, cek otak urang ge kok geus kitu amat di medan lagana tuh coba sorot. Tayangkeun eueuh, nu disorot teh anu jelema hararees, nyusuan, atuh kos kitu mah ditayangkeun dadada tuh pasti paeh. Ditembak ku boro-boro ku senjata ku pepletokan tep. Nu di medan laga ku sia tah tayangkeun. Eueuh pan teu ditayangkeun. Je, kader batak tara renang we. Model segala ngaroko di Samsu. Menang di mana eta di Samsu? Lamun lain di Indonesia kan hese. Indonesia tuh kayak gitu. Ente nyaho urang mana urang Indonesia da teu nyaho urang. Wallahu alam. Kos gitulah kejadian seputar perang Palestina. Mantap ke ulah kaget besing ke di dia anu dikirim ke Palestina. Ditunjuk ke kukulat. Berangkat sia. Ngan sasalaman we ka indung bapana nyaho teu balik deui bae geus pokona. Tapi loba ieu nu geus daftar. Geus kula siap ke segei. Sia berani amat hutang gede jasa. Aing bandingan perang we lah ka ditu. Aya deui kula daftar cenah Kiai. Kula emang pemajikan derek cicing di imah. Maning perang bae guys ka ditu. Jadi motif nu perang teh ka urang macam-macam nu gede hutang ditinggalkeun ku pemajikan, anu bobogohan diputuskeun. Tah frustasi ngaranna teh mah. Tapi nu jelas loba keanehan-keanehan lah seputar perang Palestina per detik ieu. Bahkan loba Yahudi nu asup Islam. Ararane ieu mah. Muncul ISIS jang ngiruhkeun suasana tetap baik nyana endahan berbalik tembakan Yahudi ngan modelna kuari mah saha bae ditembak jadi kan risi aya Islam tembak aya Yahudi tembak aya Amerika tembak aya sia maksudna naon ieu tembakan bae aya manuk tembak sia teu puguh maksud ieu ieu ISIS. Nah di urang teh geus aya ISIS teh sarajan digembor-gemborkeun di Bandung ketika ceramah di masjid jangan terpancing oleh isu ISIS. Terus di Jawa Tengah jangan terpancing oleh isu ISIS. Terus di Surabaya jangan terpancing oleh isu ISIS. Belum tentu ada kumaha kapan Abu Bakar Basir geus menyatakan ada. Berarti kan aya. Nah, kuari keur digodog saha anu bakal bisa numpaskeun ieu ISIS nu geus aya di urang kuat jasa kayakinanana. Nah, mantap kuari keur dipertimbangkeun andai kata Jokowi nu menang bisakah nyana numpaskeun ISIS. Seueur siapa heran. Bangun teu percaya teh gitu. Andai kata Prabowo mampukah dia? Iyalah nu keur dipertimbangkeun terus. Jadi lain urusan kalah dan menang lantaran ieu pergolakan di Indonesia kahareup aya sababaraha anu ngarecokeun. Hiji kadua ieu bakal RRC milu di Indonesia. Lantaran Jokowi didukung oleh RRC berarti Cina mentek Cina 100% ngedukung Jokowi. Hiji-hiji acan Cina anu milih ka Prabowo. Di dieulah ditilihat cek ahli politik kok jadi kieu cilaka ieu bakal kaharep keur digodog belah kuari. Tenang, kalem heula. Kalem. Emang kieu milu atuh aing mah milu di ditu di sawah. Penting nu mamana ge kuari bakal peat lantaran kahareupna pohara. Urang mah sakadar memperpanjang kontrak Amerika lah dan lain sebagainya lain eta.
tetapi kaharep dengus kanyahoan bakal loba gerakan-gerakan saha nu bakal mampu sebab ieu peperangan berlanjut di ditu lamun terus di ditu milu Mesir milu Syria milu ka Palestina Turki milu didinyalah bakal milu sababarahan negara di antarana Indonesia ge luar biasa kan ka Palestina bakal milu nah ieu saha ke anu menjembatani manta kuari nu boga pencak gara siapkeun pencakna jang naon kiai jang ka Palestina lain ngemupuhan bapak bae minimal malah rame ya urusan negara urang menceritakeun negara seperti gitulah encan perpolitikan perekonomianana perbudayaanana lamun urang nyaritakeun Inggris perang tekan butuh biaya Israel ngebom Palestina butuh biaya sabaraha hiji bom biayana meuli bom ti mana tah eta teh anu ngabiayaan urang ketika orang belanja di Lipo kan eta teh boga Bill Clinton didinyalah dana dicokot per benda sabaraha persen dibawalah ke Amerika pakai ngabiayaan Israel nu dibunuhna Islam Palestina nu ngabiayaanana urang ayo sia lebaran kamari kan baralanja Indomat teh teu kebunga umat Amerika 2 sekawan Amerika kula pernah dicaritakeun ka mana-mana kuari per satu benda aya jatah lah jang 2 hiji kristenisasi pembuatan gereja di Indonesia nomor kedua di samping pabrik-pabrik eta Indomat nomor kedua dana tersebut dikirimlah ke Amerika untuk membiayai Palestina untuk biayai Israel urang murigak bulu kan lamun kos gitu satu sisi orang butuh balanja ka Indomat satu sisi orang di jerona kos gitu baheula mah aja pabrik-pabrik ya ikat ya engsel ya anu eta teh pan geus kanyahokeun di jerona teh ya aya dana untuk kristenisasi nu digawena orang Islam jago bae deui atuh memang kos gitulah perputaran perekonomian jeung perpolitikan pantak kuari anu paling ditinjau anu teu pula pilu sanu teu pula pilu salap di Irak aya salapi di Palestina aya salapi di Mekah sanajan Wahabi ge aya salapi nu baheula mah Said Maliki terkenal ku ari ku putrana Said Abdullah kemudian di unggal negara salapi teh aya bae nah paling loba salapi teh di Indonesia membuah pahara jasa di Irak aya tapi terlalu loba di Palestina sanagara Palestina aya hiji doang salapi pondok pesantren salapi ngan hiji nu lain-lainna formal pendidikan non modern di Syria di non Yordania nu sakitu deukeut jasa tah ka Palestina teh deukeut kemudian negara kelahiran para nabi neangan nu salapi teh hese kula nanyakeun teu nyartieun kula nanyakeun sababaraha nu ditanya ayalah nu paham aya ge hiji 2 doang leutik di sisi saeutik etalah cerita salapi nu menjamur mah di Indonesia doang mantap ketegeran Indonesia luar biasa negara lain mah dijajah ku Amerika 1 tahun 2 tahun berubah urang dijajah ku Belanda baheula 3 abad ditambah ku Inggris ditambah ku Jepang tetep bae mau kaneron bae teu robah urang kulon atuh biasa bae kulon kos gitu urang Tangerang kos kieu bae urang Garut kos gitu bae teta dek ngebalikeun budaya pang babari-babarina tapi di Indonesia mah hese orang Indonesia mah bangun huae tapi nyana mah kos sireum cek urang Bandung teh mah sireum ge katincek mangegel eta teh pribahasa ulah kieu sireum katincek atuh paeh ulah kitu teh bahasa teman-teman lain pribahasa tuh sireum katincek-tincek teh mah ngegel eta teh bahasa priangan mandak orang Indonesia mah sanajan huahe ye we gelut batu hayu bae dek eleh dek menang boro-boro agama di Indonesia mah awewe be digelutan perebut awewe segala penteu etis eta kos kitu di mana mah eueuh di Indonesia doang mending mun diperebutkeun geulis henteu deui nya nyungir nah iya seputar orang bulan puasa kejadian seperti kos itu masih berlanjut
tinggal orang nonton anu bohongan anak nu semina nu semuna asli nama tetep hese hiji jelema nu ngajelaskeun tentang nu asli berita nu asli urang teh haus sayang berita asli na kumaha Baghdad kumaha keaslianana ku ari teh Jawa setelah teh Gus Dur kabehan di Indonesia kehilangan naon sebab sumber berita asli nu sabodo teuing nu penting mah urang kuring mulayan urang tadarru babalik ka Gusti Allah melalui pengajian urang cas deui pemikiran urang supaya gairah ibadah urang leuwih mantep gairah urang leuwih prima kayakinan urang beuki mantap urang mun geus boga yakin ka Allah teu sieun ku lapar teu sieun ku panas tesieun ku situasi jeung kondisi kumaha bae hiji bae Allah Subhanahu wa taala bisa naik ka langit ku ilmu bisa ka sidratul muntaha ku ilmu jelema bisa ka arsy ku ilmu lah jelema bisa dedeuketan jeung Allah ku ilmu lah jelema bisa boga rasa ngahiji jeung Allah dina harti perasaan teu aya hijab antara dirina jeung Allah hingga Allah mere ka hamba-hambana anu dipake ka cinta jeung kadodo ku Allah dibere ilmu poe hayang ke Mekah dideketkeun dengan salengkah cledek datang hayang ke Baghdad dideketkeun ku Gusti Allah tinggal ngalengkah kah komo hayang ke Banten mah teu manggeus cak Allah ai ke Banten mah teu kudu make ilmu teh sia naik kijang bae datang naik kijang ge ka ditu ge moal duit jeung meuli saok bisa Tekudu dawa ke Banten malah tu sudah cek Allah tekel menyeberang lautan darat. Iyalah. Ku ayana ilmu Allah bisa mukakeun hijab. Bakal kanyahoan ieu bangunan majelis teh murni apa teu murni. Lantaran kanyahoan ke kumanehanana Allah ngabukakeun hijab sehingga majlis ieu teh kacampuran ku duit teu bagus dibuktikan ku Gusti Allah majlis tersebut teh loba kotoran-kotoran kulantaran loba kotoran-kotoran ruh teu betaheun di majlis eta sakumaha irung urang lamun ngambil kotoran-kotoran manusia teu betaheun hayang geura pindah itu kene ruhani cicing di majlis padahal majlis dibangun jutaan miliaran agrengan sakadar di deleubu bagus amat keramikna bagus amat tihangna bagus amat kentengna ketika didiukan teu betah lantaran roh teu darima sebab baueun dibukakeun hijab ku Gusti Allah musala sakitu bagusna masjid sakitu agrengna tapi ketika asup kadinya diajakan ngaji diajakan sholat teu betah lain lalagaan roh teu narima lantaran roh mah suci dibukakeun hijab hamba-hamba Allah teh aya nu dibukakeun hijab seperti kos kitu dibere awewe anu geulis embung lantaran ieu awewe geulis dengan sakadar pangbubungah mata doa gelis teh wajahna doang gelis teh di deuleu awakna doang semampai horeng hatena mah ieu teh lain hate santri mbeungeun nu mantap geus bae lah kajenteun kawin ka nu jore asal dibawa ka mamanana ngeunaheun urang mah teu betah urang mah diangsomkeun aya dua awewe nu hiji gelis jasangan lain santri nu hiji mah jore jasangan santri urang mah milih nu gelis bae lantaran orang mah hawa nafsu aya tah bangsa nu geulis tapi jore hatena urang mah milih lah santri mambung kajenteng ieu bae nu mana nu ieu geulis zahirna geulis batinna euy mantap pagon santri ge dibere nu hideung leteng mambungeun nya ge
cek jana teu ngalir amper teu naik amper orang gak campur-campur baik Masya Allah karim kulantaran ilmu teh seperti eta sore ulama khawasa ibadillah jadilah ulama teh hamba-hamba Allah anu khawas anu dibere kaluhuran ku Gusti Allah dibere indra keenam nu batur teu bisaeun kadinya nyana mah bisa batur mah ngitung teh sakadar 2 kali 2 4 nyana mah 2 kali 2 10 hese-hese bae hitung-hitunganana batur mangan sakadar kali bagi nyana mah lain sebab naon sebab urang mangan sakadar make akal-akalan doang nyana mah geus dibere hakikat ku Gusti Allah khawasa ibadillah numaha alladzina ijtabahum ila ma'alimi dini nyaeta jelema-jelema anu Allah milih dipilih ku Allah jang tanda-tanda jeung tetenger agama Allah luhur agama Allah dicekel ku nabi luhur agama Allah dicekel ku para sahabat luhur agama Allah dicekel ku para wali-wali Allah sanajan dek dieuweukeun tanda-tanda kewalian wali sanga nu aya di urang tetapi memang kenyataanana wali Allah teh aya tetep bae teu bisa Wahabi nganyatakeun tidak ada wali sanga di Indonesia Muhammadiyah teu percayaeun apa itu wali sanga Persib sarua bae nu nyahonya nama Ajat Sudrajat tetep bae terus we sebab memang jelas aya luhur wali Allah dicekel ku jelema-jelema biasa mah agama teh bangona teh lah dan sakadar biasa bae tapi dicekel ku wali Allah lain deui eta lah pilihan Allah anu lamun geus dipilih mah hampangeun jelema teh kos urang deuk disalametkeun ku Gusti Allah dibere daek ngaji hampang dibere daek hudang peuting hampang teu berat dibere daek salat duha hampang dibere lamun kebutuhan syiar agama Allah duit di urang aya dibere babari hampang kan jelema pelit mah lamun aya anu ngabangun pondok kemudian nyana dipenta mere nama 10 20 juta geringna gedeg bulan gering cek pamajikan aku naon ka rada irisan bae kakak coba sugan-sugan aya naon teu aya naon diteliti-teliti orang mere sodako gering dirisan eta teh apa berat tuh Gusti hari geus jadi ahli Allah mah hampang gajen kuku mage okos jelema tukang ceramah lantaran nyana beuki jana mah ceramah hampang berangkat teh hampang 2 panggung 3 panggung hampang basalah suadajan kuku mage emang geus didinya aya nyana mah hampang kos nu dagang teh lantaran didinya diberena ku geus hampang berangkat jam 3 terus ka pasar induk balik di pasar induk batur rumah sholatnya nama di mobil ngingeng datanglah ke pasar masarnya hampang baik sanajan teu sholat hampang dibere jadi emang pinarakaeun meureunana ngantor bae sanajan duit teh diperhitungkeun haram apa halal emang didinya jadi jelema teh geus dibere sa makom makom didinya dek digaditukeun ku Allah makom didinya dek digaditukeun ku Allah makom didinya dek digaditukeun ku Allah nah Allah ge milih jang tetenger agama Allah atau dibere hampang bae kajeun kumaha ge ngeunah bae hampang bae geus pilihan Allah ittabahum ila ma'alimi dini wa hadahum ilaih jeung Allah nuduhkeun ka aranjeunna dek di ka Allah memeh ku Allah dek dipersiapkeun jang ngajak ka Allah nyanana heula dibere hampang di ka Allah kegeul ngirahin diajak ku ahli Allah malantarannya hoselah okos jelema belajar ngampak kemudian nyahoeun kana urat-uratna urang deuleukeun ge ngeunah sakali 2 kali blak sakali 2 kali blak lantaran di deuleu uratna oh ieu mah di jadi kapakna oh ieu mah kapakna salu ngeunah
tukang nyuntik cekal oh dia suntik nah oh dia salah lager jelema tapi lamun jelema teu dibere mazia dina bab nyuntik ieu penyakit tadi dia suntik di dia pegelna sabulan teu tanggung jawab deh jangan lagi tah eta kos karar itu dituduhkeun ku Allah nah wa maziyah bi maziyatil fadli kum maziyah fadl Allah azarahum wa asfahum Allah milih ka jelema-jelema tersebut wa hum warasatul anbiya etalah ahli waris para nabi wa khulafa'uhum jeung penerus sebagai khalifah anbiya sadatil mursalin khalifah sadatil mursalin wa rafa'uhum isbe nya nama emang dek dijadikeun warasatul anbiya dek dijadikeun khalifah di dunia teh mimiti tileletik daga ditanya ceng kamana cita-cita ceng yang sekolah apa yang pesantren bah sekolah bayinya embung bah sekolah bayi ke boga ijazah ke ingin boga ijazah mengenang dek tiga kapabrik di kantor mau embung bah yang pesantren bah tetap tak bisa baik hayang pesantren baik ini dipilih gua Allah dipaksa kita sekolah embung pesantren nyana di pondok nake langsung betah baik anak kurang mampu dipentakeun cai geus biasa drone cedekeun betah kere wae karena kabelah itu udah betah lalaudan bo teu ngaji dia betah ge hese biasa iman teh tileuleting langsung betah haju langsung daek mak ngaji bae di pondok lagi langsung daek ngaji bae terus ngaji teu kudu di guruna bae di pondok pesantren terus jeung babaturan langsung beda setahun 2 tahun ditanya geus tamat tanu nu sejen Masya Allah istiqomah ngaji amil baik geus 5 tahun amil kene baik asal geus tapat datang kala yastagni minas shogir wal kabir wa rafiullah dengan marifati asmalia hari itu nak labjatun poho deui kali deui ka labjatun mang dibaca 5 wajah labjatun keur ngaji mah datang bae ka pondok labjatun nang dibaca 7 wajah ieu saya Masya Allah, iban nyelenceng. Nah, kuari mangis bisa, Alpia bisa, Johar Makbun bisa, Bantek bisa, wah segala rupa bisa. Oh belajar fikih, belajar hadis, belajar dengan emang geus dipersiapkan ku Gusti Allah, Masya Allah, tek datang ke harera dan babaturan lagi jaasan aja bareng jeung aing ngaji tapi kok nya nama bisaan amat eta emang geus dipersiapkeun ku Gusti Allah. Jang ma'alimi dini, tetengger agama Allah. Terus kabelah itu nadaek make batur banteu beranian hudang dipeting sieun ku kuntilanak sieun ku pocong nya naman teu ditangtangan pocong ku nya bila perlu jeung bapak sia pocong bila perlu jeung buyut sia pocong berani nya menghadapi kos kitu aya kuntilanak seserian ulah seserian sia di hareupeun aing ayo ka dieu ditangtangan tan hari lain pibahan jadi pamimpin mah hudang we dipeting aing kacai taulah cak nafsuna teh ulah sebab tadi anu pae disalateun masalahnya nang gentayangan di dinya oh ulah jalah geus teu kudu boro-boro kaca iki ge di aqua wer bener lain Habib lain pemimpin lain calon pemimpin mah beranian bae zarah ka kuburan dinya teh kuburan teh manggading di luhur gunung sorangan kasih dongengna nabi sieun ka maka luhur gunung sorangan dongengna para rasul sieun ditangtangan ku nabi mah naon bae oge sebab boga keyakinan makin deket jeung Allah boro-boro makhluk boro-boro manusia hewan-hewan ge sujud sieun ka manehanan dipake kasih tasbang iyalah geus dipersiapkeun horenganan ti warasatul anbiya mulai nyana ngora kedeh geus beda ilmuna geus ayaan tingkahna geus bagus pagawean-pagaweanna ditingali positif sehingga bangun deur pohoan teh agada ilmu urang mapan minggu kamari mun ditanya teh nyaho hiji ajan minggu kamari caritakeun naon karena lah aya ieu rekamanana poho urang mah tah urang geus teu paroho ieu geus palinter sabenerna poho naon eta nu nyieun poho HP tanjeun poho TV nyen poho keluar nele susu poho nele pingping poho geus nele nu ka ditu bae eta
balik ngaji teh lain nyaritakeun agama nyaritakeun we jahe geulisnya eta sakitu balik ngaji eta Masya Allah nah ieu dipersiapkeun budak langsung jadi warasatul anbiya sakumaha nabi amanah atuhnya nage boga sifat amanah sakumaha nabi fatona nyana ge boga fatona sakumaha nabi boga sifat opat anu aya di nabi nyana ge nyurup walaupun henteu seperti nabi lamun nabi dakwah teh teu hayang sama sakali kana dunya nyana ge niru-niru nabi nabi la asalukum alaihi ajr nyana ge sarua sebab urang teh pantitah nuturkeun nabi sebab nabi teh itu uswatun hasanah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir bagi jelema anu berharap hayang kapanggih jeung Allah berharap yaumal akhir salamet nyana nuturkeun nabi sagala rupana nabi teh dituturkeun lamun geus katuturkeun kangjeng nabi nabi dibere mukjizat umatna nunuturkeun kangjeng nabi bakal dibere karamah lamun nabi dibere wahyu umatna nunuturkeun kangjeng nabi dibere ilham lamun kangjeng nabi langsung munajat jeung Allah dibere mukalamah jeung Allah wali Allah ge sarua sehingga dahar kumaha ceuk Allah nginum kumaha ceuk Allah sare kumaha ceuk Allah mimitina kumaha ceuk Allah teh diatur ku syariat seakan-akan ngegedor hatena ketika dek dahar cak syariat dahar halal ketika dek inum cak syariat ngegedor hatena inum halal ketika manehanana dek silaturahim mana digedor hatena silakan ketika dek dakwah digedor hatena hegae melalui syariat-syariat eta lah kabla dituna makin deket jeung Gusti Allah geus lain syariat deui teguran langsung melalui ilham disebut pirasahna lain deui deket jeung Gusti Allah seakan-akan kaler ngidulna kumaha pirasatnya urang sok tuturuti ceknya urang deui ngeradaya pirasat diulahkeun ka pirasat naon di badan teu naon henteu dibere pirasat kos kitu jadi menangkan aing ka ditu cak Gusti Allah udah wahara jasa deket jasa tabajeng Allah nailah wali-wali Allah teh geus diboga geus dibere pirasah ngimpina geus lain ngimpina sering kapanggih jeung ahli-ahli Allah ngimpi kapanggih jeung para kutubul aulia ngimpi dibawa di alam mana ngimpi kapanggihna ge jeung para wali-wali Allah kabelah dituna ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi itulah tanda-tanda ahli Allah urang mah kabelah dieuna ngimpi teh di udag-udag anjing capek jasa di udag-udag anjing urang haju kagang di gang didinya nyumput hayang kieu aya sumur wer kieu horeng ngompol urang ngimpi teh kos kitu masyaallah tuh kan warasatul anbiya wa khulafaruh nyana teh dipersiapkeun jadi petenger agama jadi warasatul anbiya jadi khalifah para nabi khalifah sadatil mursalin nah geus tenang wae cenah lu dideuleu sebab geus teu mikiran dahareun teu mikiran pake teu mikiran kendaraan eta mah geus diatur ku Gusti Allah geus waktu urang di jero beuteung Allah utar atur tentang dahareun inumun pake wah sagala rupa geus aya catatanana ketika urang di jero beuteung nu mancak geus teh diitung-itung deui kos kitu teh geus teh dipikir-pikir deui anu dihitung jeung dipikir teh kumaha carana dakwah ieu kumaha di mana iraha Allah lah nu nangtukeun ka manehna seakan-akan Allah marentah kanu kitulah dengan fadl Allah milih ka hambana dijadikan sebagai ulama warasatul anbiya dijadikan sebagai khalifah anbiya dijadikan ku Gusti Allah sebagai khalifah sadatil mursalin dijadikan ku Gusti Allah sebagai ahli-ahli ma'rifat kama qala Allah taala thumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina satulina kaulan agung ngawariskeun kana kitab Al-Qur'anul Karim
ka jelema nu ku kaula dipilih ti hamba-hamba kaula maka jelema kabagi tilu paminhum zalimun li nafsihi sawarena hamba ketika datang Al-Qur'an teu percaya bahwa Qur'an teh mukjizat zalim ka dirina wa minhum muqtasid sebahagian aya nu sedang-sedang bae Al-Qur'an diterima ku manehanana dibaca diuraykeun alladzina sayyi'atuhum ma'al hasanat sawaun barang ditimbang ternyata kabagusan jeung kagorenganana akur manehanana salat tapi korupsi mah terus manehanana puasa tapi maling mah terus manehanana magahan ngaji tapi cinta dunia mah terus manehanana magahan ngaji jadi kiai di kiai padahal mah di jerona mah orenganan borokokok nah iya ya akur begitu ditimbang akur muqtasid beres kayak bakos gitu nah wa minhum sabiqun bil khairat sebagian hamba Allah aya anu melejit aya anu melesat ninggalkeun rekan-rekanna melaksanakan kahadean lain sakadar nu fardu nu sunah seakan-akan fardu anu mubah kumanehana terus teu eureun dijadikeun ibadah padahal metode geus jelas urang lamun hayang jadi ibadah mantap naon sih dahar ge ku urang diniatan jadi ibadah tapi urang mapan poho bae asal dahar menghadapi daging bae ngageleger alhamdulillah nage daging aya opor aya sop aya masyaallah ceknya na barokah ti Gusti aya fadl Allah ya bismillah nage salembur ngadengin bismillahirrahmanirrahim dah barang minggu hareup dahar jeung terina nu kos pakut teh masyaallah heuras da beda-beda kaberan sanguna ge da kurang asak deh dia boro-boro bismillah nyana ngempleng-ngempleng sangu sial jasa ieu sangu goblok jasa ieu eta mah geus jauh jasa tah urang mah kos kitu tah kuduna mah sagala rupa ge geus ulah kaluar ti alhamdulillahirabbil alamin keur ngaji mah bener giliran bae praktek jeung eta dahar jeung kangkung teh hayang lah moal dahar geus teruskeun bae Gusti urang mah kos kitu ya Allah ya Rabbi sagala rupa ge teh diniatan ibadah urang mah rese ayeuna dina jurang kasalahan bae bab dahar bab pakaian ge urang mah geus gulak-gilak di kaca bae geus teu niat karena Allah nisaki ayana Gusti ai intina manutupan aurat tapi ku Gusti dibere abdi teh kaleuwihan dikiriman ku Gusti teh baju samping nu bararagus abdi motifna deuk bersyukur bae ka Gusti jai geunang Gusti ti Gusti bade dikagustikeun deui bae jak ku Gusti abdi teh dikirimanana cek Gusti Allah bagus amat tambah aing geus selalu bersyukur tuh kan boga pamajikan urang hiji urang memulai ieu teh Gusti abdi teh pamere ti Gusti anugrah tempat abdi bercumbu Gusti ketika abdi dahaga ku abdi dicumbu ketika abdi keur laleuleus dipencetan ku pamajikan ketika abdi boga renungan bisa dikomentarkeun dikaluarkeun ku pamajikan ke kadang-kadang pamajikan ge mere solusi sakumaha si teh Khadijah alhamdulillah Gusti ngan kebenaran tatangga belah ditu salakina maot Gusti abdi makarunya ka yatimna bae teu mah di urusan yatimna ku abdi eta ge anugerah keneh di Gusti lo masalah cak Gusti jai ngameunangkeun dina Al-Qur'an aya ngameunangkeun aya sia bisa manyandung ku aing dimeunangkeun jang hamba na anu bakal jeung datang ka opat aya bisa melos mulai urang teh didinya teh nyandung sing bener nyandungna tuh lantaran nyandung dititah ku Allah ulah ku nafsu motifna cenah rutan Kangjeng Nabi turutan Kangjeng Nabi jak Kangjeng Nabi mah lain ku nafsu instruksi ti Gusti Allah kawin eta aya rahasia nu timbul tina nafsu Kangjeng Nabi mah geus urang ge merezek nyandung dibolak-balik ieu teh nafsu apa nafsu ya coba nafsu apa nafsu bolak-balik mun kajadian atuh masalah jadi emang geus nasib pamajikan ngen kagak bakal sadar meureun geus nasib ti Lauhil Mahfuz aing kudu dicandung ngau masalah geus nu penting mah adil
adil lah tuh mun 2 poe dina kolot 2 poe dina ngora 2 poe dina kolot 2 poe dina ngora mantap naon sih bersikap adil ya mah lain pan dina kolot mah geus teu ditoler-toler aya nyana kanu kolot kadinya beung hees bae gering dibawa kanu kolot batuk dibawa kanu kolot paling hebat nu kolot mah ngerokan rokan giliran berjumpu kanu ngorapan goblok eta jelema nu kos kitu artinya teu bisa atuh mantak naon duh kanu kolot biasa kanu ngora biasa cenah bogoh ieu kanu kolot kurang semu-semu bogoh bae kanu kolot bohong amat teu bogoh ja anak geus baranakan cenah geus teu bogoh kuari mah teu bane teu anakan nah berarti kan orang kudu dilus-lus malah bebeja kanu kolot ja kakak mah teu kuat ya hayang nyandung di tilu tuh masalah jangan nu kolot ya masalah tuh geus kolot ayo bebeja deui asana kurang 3 maopat tek bae cek nu ngora teh popat ge masalah geus anu penting mah tuh sing puguh bae di desa peuting mah lain Pak di nu ngora waktu di nu ngora jam sabaraha bae kanu ngora kanu kolot mah balik subuh jublek bae sudah hudang asar oh masya Allah giliran nyeseuh di nu kolot gering di nu kolot segala rupa di nu kolot bercumbu bae kanu ngora bae eta tolol tadu kos kitu tolol tadu kos kitu nah rapihan ku urang sebab urang bakal kapanggih jeung Allah geus nu kolot digilir urang sakumaha biasana nu ngora urang digilir nah ieu lamun urang dek dijadikeun khalifah bisa takos gitu teh apa kurang nak dijadikan pamimpin bisa nah iya Allah milih ka hambana nek dikasorgakeun dibere ku Allah jalan-jalan ka sorga urusan ilmu dibikeunan ka batur tanpa aya iwat urusan tanaga dibikeun ka batur tanpa iwat urusan wawasan dibikeun ka batur tanpa iwat urusan naon bae dibikeun ka batur tanpa iwat kitu kene di rumah tanggana rapi nek beberes batur kumaha di rumah tangga bentrok bae turun-turun tatangga nyahueun ya asana ribut asal datangnya ribut tatangga ge nyahueun emeng nyahueun mun urang nyarita mah teh jeung emeng kunaon sia ngeok-ngeokan aing ngadenge unggal poe ribut bae cek emeng nyahueun bahasa emeng nyaho segala rupa emang nu aya di bawah orang tengah hadiran ka urang untuk memperhatikan hayang memperhatikan ka meja-meja memperhatikan kabeh nu aya teh yusabbihulahu maca tasbih kapan ka Gusti Allah naon nu aya batu maca tasbih imah maca tasbih kayu maca tasbih segala rupa maca tasbih goblok amat lamun batu kayu maca tasbih ai urang poho ka Allah mata ketika urang darder ngeserikeun ta meja cek meja tadi si jelema cek jana teh datang ka dina ngan darder tuh jauh jana ge nah tapi lamun dipilih ku Allah jadi hamba Allah anu bakal pisalameteun nyana mawas diri meureun manan ribut jadi diri aing aya kasalahan aya kakurangan beureunanan mulai diperbaiki lamun urang bagus adil atuh kabeh ge bilu adil segala rupa gemenu adil nah ku Allah dipilih ndek pijadieun pemimpin dibere babari bae sanajan nyandung dibere babari jeung dibere adil boga ilmu dibere babari jeung dibere adil tara aya wilah-wilah ieu mah lamun dihareupeun bupati ngomongna ge lain deui ngalemna pohara jasa sakadar hayang dibere sabaraha Habib 300.000 kan uang jalannya berapa itu aduh masya Allah karim para jasa nah iya diberi lurus warasatul anbiya lantaran cek Gusti Allah kangjeng Nabi nyaritakeun man salaka tariqan yatlubu bihi ilman salakallahu bihi tariqan ila jannah jelema nu neangan ilmu sarua jeung endek neangan sorga nambah jalan nyaritakeun gitu neangan ilmu eta seakan-akan nambah jalan ka sorga jelema kadeulana makan deuk ka majelis salim padahal eta teh keur menuju sorga masya Allah cek kanjeng Nabi
jelema daratang ti kaler ti kidul tewatan ka ti kulon di mana-mana nek menuju majelis taklim zahir nama ka majelis taklim neangan nyana tempat di mana ya ieu ngeunangeunnya di jero ieu neangan deui di dieu ieu di mana di tihang sampai ngeunangeun tungkulna aya nu lah hayang lalega di luar bae cara teh di luar aya nu hayang babari abeh ngopi ngeunangeun di luar rada jauh eta sarua kabeh ge neuk menuju sorga aya nu bebeneran deuk ka sorgana di jero majelis aya anu rada kajeun rada jauh ge di luar aya nu kajeun lain asal kabauan sorga bae di handapeun tanggal Ambon eta kabeh ge menuju sorga ilmu wa innal malaikata la tabawa ajnihataha ridwan li talibil ilmi sanjana malaikat ngabeberkeun jangjangna dibeberkeun jangjangna urang naik motor urang naik mobil urang lempang di jalan menuju majelis taklim kadeleuna mah di jalan raya padahal di luhur jangjang malaikat ridwan jasa malaikat ka jelema nu nuntut ilmu ya jasa ya Allah ya Rabbi eta teh urang di luhur jangjang malaikat lempang teh di luhur jangjang malaikat matasnya ada ulangan rokok besi darter besi pepetelena kadinya cek malaikat waduh panas geguling ke urang teh siga teh Allah karim la tadawa di hatta haridon li talibil ilmi pohara jasa mantak malaikat gergeten gabi berozak panjenengan mah ngarokok teureun-eureun wa innal alima la yastaghfiru lahu fi man bis samawati wa man fil ard wal hitan ijaubil ma'i sanyanyana alim sanyanyana kiai ulama eta teh dipangmentakeun hampura la yastaghfiru lahum man fis samawat makhluk-makhluk Allah nu aya di langit mangmentakeun hampura malaikat wa man fil ardi manusia-manusia makhluk-makhluk Allah nu aya di bumi mangmentakeun hampura ka kiai batu wadas tangkal kayu kabeh mangmentakeun hampura ka kiai wal hitan lauk-lauk nu aya di laut di empang di mana-mana kabeh mangmentakeun hampura ka kiai ya Allah ya Rabbi kadeleuna malauk leleta golpak padahal cenah keur maca istighfar Gusti panghampurakeun kiai pulan eta lauk di laut sok kitu gedena nya nanti maca istighfar mangmentakeun hampura jang kiai wabeh makhluk Allah di langit di bumi di cai mangmentakeun hampura ka jelema anu boga ilmu nu ngembangkeun ilmuna lillahi ta'ala lain letik pangkat kiai teh nu mantap sabalikna lamun eta kiai boga ilmu dititipan ilmu kemudian pakai neangan dunia malaikat ge geus gideg bae aduh cek malaikat ge si kiamat ye ambeun aing rada lain deui aing mah enek jeung ambeun ge hangru jadi ku malaikat ka ambeuna hangru bentek bau bentek mentak teu seungit si kiai teh padahal mah ilmu aya di nyana tapi masyarakat teu ngambe sebab malaikat ge nutupan irung bae depan irung malaikat nu hiji nanya ka malaikat di sia kunaon nutupan irung mah aing ngambe si eta mah sa taki golkar puyeng aing ge kana teh wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sairil kawakib keunggulan kiai dibandingkan jeung nu ibadah teu boga ilmu lir teu bada unggulna bulan purnama dina malam tanggal 14 ngelehkeun bintang-bintang nu aya pohara jasa lamun warasatul anbiya ulama wa annal ulama warasatul anbiya lain lalagaan kan sebab naon wa annal anbiya lam wasuha teu ngawariskeun ka para hambana dinar wala dirham tengah wariskeun dinar dirham tanah tapi nabi mah ngawariskeun warasul ilma nabi maot tengah wariskeun dinar tengah wariskeun dirham tengah wariskeun kebon tengah wariskeun ruko tengah wariskeun kitu hotel tengah wariskeun warung-warung teu ngawariskeun ge ilmu
mantak jelema nu nyokot ilmu faman akhadha bi khatin wahid jelema anu nyokot ilmu lillahi ta'ala seakan-akan nyana teh keur ngorekan pangkat kanabian ngocor tes ka eta jelema keur bah di diri urang teh aya nur nabi kemudian urang ngagali ilmu Allah nyambung tet nu mantap beda tegepna beda langkahna beda segala rupana sebab naon kasurupan nabi urang mapan kuari kasurupan juri kasurupan nabi lain deui atuh jelema kasurupan nabi malah khaufun alaihim walahum yahzanun kitulah warasatul anbiya geus kuari warasatul anbiya teh mulia lantaran dipilih ku Gusti Allah jadi khawasa ibadillah jadi hamba Allah nu khawas artina khawas teh jadi wali-wali Allah anu boga ilmu pileuwih beda tinu balerea jadi kabersihan batinna sehingga aya dina dimensi kagenep jadi jin Allah perasaan deket perasaan dibimbing ku Gusti Allah nah iyalah wa minhum sabiqun bil khairat ieu keur carita naon keur carita ilmu jadi kasimpulanna ilmu teh pangmulyana pangutamana pangmanfaatna sebab ku ilmu bisa neruskeun perjuangan Kangjeng Nabi sehingga bisa nauhidkeun ka Allah secara sempurna sifatna bisa nauhidkeun dina asmana bisa nauhidkeun dina zatna sehingga bulat perasaan teh hiji bae di dalam Allah subhanahu wa ta'ala masih keneh nyaritakeun ilmu wajib Nabi wallahu a'lam